neraskeun hanca anu kamari nyaeta bagian wa min ta'zimil ilmi ta'zimus syurokai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ta'zimil ilmi jeung eta tetep tina sawarehna ngagungkeun kana ilmu. Ta'zimus syurokai ari ngagungkeun pirang-pirang babaturan. Babaturan di dieu nyaeta teman belajar. Waman jeung ngagungkeun jalma yuta'allamu anu diajian saha minhu ieu man. Wat tamalluku jeung ari asih-asihan eta mazmumun anu dicacad illa fi talabil ilmi kajaba dina nyupri ilmu. Fa innahu mangka saestuna itu talibul ilmi yan bagi eta penting naon ayyatamallaqo yen asih-asihan itu talibul ilmi li ustazihi ka guruna itu talibul ilmi wa syurakaihi jeung ka pirang-pirang babaturanana itu talibul ilmi liyastafida karena supaya yen ngalapaidah itu talibul ilmi minhum ti itu syuraka. Wayan bagi jeung penting li talibil ilmi pikeun jalma anu nyupri kana ilmu naon ayyastami'a yen ngupingkeun talibul ilmi al ilma kana ilmu wal hikmata jeung kana hikmah. Ari hikmah teh nyaeta ilmu anu manfaat gitu. Bita'zimi kalawan ngagungkeun wal hurmati jeung kalawan ngamulyakeun. Wa in sama'a jeung sanajan geus nguping talibul ilmi mas'alatan kana masalah wahidatan anu sahiji wa kalimatan jeung kana kalimah wahidatan anu sahiji al pamarrotin kana 1000 balik kila dicaritakeun man ari saha jalmana lam yakun anu teu kabuktian naon ta'zimuhu ngagungkeunana ieu eman ba'da alfi marrotin dina sabada 1000 balikan ka ta'zimihi eta saperti ngagungkeunana man pi awali marrotin dina mimiti balikan palaesa mangka lain itu man bi ahlil ilmi eta ahli ilmu. Tuh coba bayangkeun ari ahli ilmu masuk sanajan geus 1000 balikan cenah moal bosan-bosan dina mencari ilmu jurumiyah 1000 kali tamatan asa jiga mimiti ngaji we lamun keur ngaji gitu. Tah eta ciri ahli ilmu gitu. Karena 3 kali geus bosan ngaji, geus mu ngaji, geus hoream ngaji, jauh kana ahli ilmu eta mah. Wayan bagi jeung penting li talibil ilmi pikeun jalma anu nyupri kana ilmu naon alla yakhtaro yen teu milih talibul ilmi nau'a ilmin kana macam ilmu binafsihi kudirina talibul ilmi bal yufawwidu balik ta masrahkeun itu talibul ilmi amrohu kana urusanana talibul ilmi ila ustazi masrahkeun ka guru. Fa innal ustada mangka saestuna guru qad hasola eta nyata geus berhasil lahu pikeun ustad naon at-tajarrubu cobaan pidzalika dina itu yahtaru nau'a ilmi kadinya atanapi pidzalika dina itu mazkur weh wa aropa jeung geus apal atanapi geus nyaho itu ustaz makana perkara yan bagi anu penting itu emak likulli ahadin pikeun saban-saban saurang untuk perorangannya gitu. Wa ma jeung geus apal kana perkara yaliqu anu layak atanapi pantes itu emak
bitobiatihi kana watakna talibul ilmi. Jadi guru mus apaleun si ieu pantesna ngaji naon ieu cocokna ieu arahna ka mana ieu. Matak naon ge perlu nanyakeun kanu jadi guru. Wa kana jeung geus kabuktian saha asyaihu anu jadi guru, al imamu anu jadi pamimpin atanapi jadi imam, al ajalu anu agung, al ustadu anu jadi guru, Syekhul Islami anu jadi guru besarna dina agama Islam, Burhanul Haqqi anu jadi dalil kebenaran wadini jeung agama rahimahullahu taala, maksudna mah Syekh Burhanuddin itu. Rahimah muga ngarahmat hu ka itu Syekh saha Allah Gusti Allah taala barina mahaluhur Allah yaqulu ngucapkeun itu Syekh nyata Syekhul Imam Al Ajalu Al Ustad Syekhul Islam Burhanul Haq Waddin. Kana geus kabuktian saha talabatul ilmi pirang-pirang anu nyuprih kana ilmu fi zamanil awwali dina zaman atanapi waktu baheula yufawiduna eta masrahkeun itu talabatul ilmi umurahum kana pirang-pirang urusanana itu talabatul ilmi fit ta'allumi dina masalah ngaji ila ustazihi ka guruna itu talabatul ilmi wa kanu jeung kabuktian itu talabatul ilmi yasiluna eta harasil itu talabatul ilmi atanapi eta nepi itu talabatul ilmi ila maqsudihim kana anu dimaksudku itu talabatul ilmi wa muradihim jeung tegasna anu dituju ku itu talabatul ilmi atanapi dimaksudku itu talabatul ilmi wal ana jeung ari di zaman ayeuna yakhtaruna eta milih talabatul ilmi bi anfusihim ku pirang-pirang dirina itu talabatul ilmi la yahsulu teu berhasil atanapi teu nepi naon maksuduhum anu dimaksudku itu talabatul ilmi minal ilmi nyatana tina ilmu wal fikhi jeung tina fikih ngarti wa kana jeung geus kabuktian kalakuan sareng tingkah yuhka dihikayatkeun naon anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari saestuna Syekh Muhammad bin Ismail al-Bukhari anu bangsa Bukhari rahimahullahu taala rahima muga mika asihu ka itu Syekh Muhammad bin Ismail saha Allahu Gusti Allah taala barina mahaluhur Allah. Kana geus kabuktian itu Syekh Muhammad bin Ismail eta badaa geus ngamimitian Syekh Muhammad bin Ismail bi kitabis sholati kana kitab tentang salat ala Muhammad bin Hasani ka Syekh Muhammad bin Hasan faqala terasa sauran itu Syekh Muhammad bin Hasan lahu ka itu Syekh Muhammad bin Ismail idhab kudu indit anjeun wa ta'allam jeung kudu ngaji anjeun ilmal hadisi kana ilmu tentang hadis atanapi kana ilmu anu ngabahas hadis lima karena perkara roa anu geus ningali itu Syekh Muhammad bin Hasan anna dzalikal ilma kana saestuna itu ilmu eta al yaku leuwih layak bitob'ihi kana watakna itu Syekh Muhammad bin Ismail wa talibi ilmi wa talib gitu tah wa talib jeung kudu nyupri anjeun ilmal hadisi kana ilmu hadis pasoro tuluy jadi itu Syekh Muhammad bin Ismail fihi dina itu ilmal hadis muqaddiman eta anu miheulaan ala jami'i a'immatil hadisi ka sakabe pirang-pirang imam hadis
Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.